mitra sadaya sakuman kauninga alhamdulillah Mang Jaya oge tiasa mancen tugas teras nepangan mitra di Mang Jaya Official. Alhamdulillah katungguan geuning para mitra. Di dongeng kadongeng da teu para wargi dongeng anu ngawitan pisan Mang Jaya ngadongeng namun ngawitan pisan ngapunten. Kapang teuing modalna para mitra. Aduh, kapang teuing modalna ge. Aya nu di antawisna aya carios kasarung kasayang maung. Tah eta carios eta para mitra ngarupikeun dongeng-dongeng Mang Jaya masih kene diajar para wargi mali ngarekamna di Mojokerto di Bandung para mitra. Di Bandung malingkakeun Mang Jaya ungsal bangsu pulang anting we PP ba sanes PP mante para mitra. Nah, patinten di Bandung, tilu di Kuningan gitu nya, pulang balik tah. Ngarekamna di Bandung para mitra. Malah para mitra amun rekaman kamu disiarkeun teh diangkutna teh ke obat lapan kamu aya rasokinya ku ieu para mitra sadaya ku idet cenah titipkeun di dinya para mitra anu kaset teh siarkeun di radio gitu. Alhamdulillah pakalawan rami. Rupina supir anu kabukur kantos ka ayeuna juga dagukeun seuri pasti. Nya cenah Mang Jaya tabarila. Maka para mitra dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-46 ulang teraskeun Wilujeng Dadang. Para mitra pamiarsa Wilujeng tepang dangu sareng acara matu. Mang Jaya bade neraskeun hanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon Gelebugna Angin ti Rawa Ono. Dina bagian ka-46. Mangga urang teraskeun deui dongeng para wargi. Para mitra kaum dangu. Harita pikeun Mang Lendra sabada ditinggalkeun cenah ku Kipatih Wirabangsa harita teh manehna hulang-hulang sorangan ngandu ka kumaha sabot manehna keur ngahulang kitu kana ceulina ujug-ujug aya nu nyarita semu ngaharewos tapi tarik jeung eces kadengena sok we sang hareupan ku Andika sang hareupan we lawan tong asa-asa. Cek eta sora para wargi sadaya. Atuh puguh pikeun Mang Lendra rungah ringe. Aya soratan katinggalan. Bari luak lieu ka kenca ka katuhu. Kalan-kalan tangah kaluhur jeung ningali ka tukang. Tapi da eueuhna naon eueuh nu nyarita. Atuh puguh Mang Lendra harita teh ngomong. Saya omong Mang Lendra harita teh para mitra. Harita nu bieu nyarita jiga nu ngadengeun hat sora Mang Lendra. Ujug-ujug nembalan wae para wargi. Nembalan teh kieu nya kaula nu katelah Jakabantangin. Ceuk eta sora para wargi. Hah? Jakabantangin? Yeuh, kami nu disangka ku batur Jakabantangin teh. Ayeuna keur diajak jogol kami teh yeuh kumaha yeuh. Aduh, ampun teuing. Kaula mah teu wani sok atuh sangareupan ku Andika. Dan nangtangna ge ka Andika ling ka kami barina ge. Salah arah eta teh. Salah objek, salah tujuan. Kami mah lain Jakabantangin. Sok hareupan ku Andika tah. Sakedeung deui geur asup tah Kipatih teh. Ceuk Mang Lendra. Harita teh para mitra ngajelaskeun kasoratan katinggalan teh. Montong wakaloba carita. Ayeuna mah geura ladenan bae Kipatih Wirabangsa teh. Tuman ceuk eta sora para mitra. Tur ari geus kitu mah harita leungeun Mang Lendra kontan pakupi sorangan nyieun gerakan-gerakan ngarupakeun jurus para wargi sadaya. Barang harita Kipatih Wirabangsa asup deui ka eta rohanga, manehna ge ngarasa helok ningali gerakan-gerakan eta cenah semahna meuni kacida hebatna para mitra dina nggoning taki-taki jeung nyieun kuda-kuda. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi sadaya, harita Kipatih Wirabangsa ngaraos helok jeung luar biasa anehna.
atuh naha cenah ieu semahna dina gerakan-gerakanana menisak itu hebatna. Geus kitu masa terusna para wargi Kipatih Wirabangsa nyarita. Andika keur ngematna naon kisila. Lamun wani hayu gerak kaluar ti patempatan. Ulah tarung di dieu tapi dinu lega sangkan urang tarung bebeakan deuleu. Para mitra kaum dangu, loba carita ayeuna Mamang Lendra nurut we nuturkeun Kipatih Wirabangsa kaluar ti eta tempat maksudna marek tarung bebeakan. Para wargi anu mulia sabada tos aya di laluar. Lajeng para wargi sadaya harita teh aduanana pahareup-hareup. Ayeuna mah Mang Lendra jiga nu teuneng ludeng taya kakeueung, tandang taya karingrang teh lain bobodoana para wargi sadaya. Kulantaran jiga-jigana Mang Lendra teh dieusian ku Raden Jakabantangi. Jadi seolah-olah Mang Lendra mah ngan kurunganana wunga. Ari eusi-eusina mah Raden Jakabantangi. Nupang heulana nyarita harita Kipatih Wirabangsa. Geura teh mongkeun kabisa sia deuleu ha. Cenah Andika ayeuna mah geus hebat deuleu sia Jakabantangin. Hei, Kipatih Wirabangsa, kaula mah yeuh teu hayang ningalikeun ilmu ti heula. Lamun Andika bener-bener rek tarung jeung kaula, sok we teh mongkeun kabisa Andika. Cik Mang Lendra deui para mitra. Nu sabenerna mah Raden Jakabantangin harita teh. Wah, kurang ajar. Lamun kitu mah Andika bakal diserang ku ilmu saya, rasakeun ye. Kami deuk ngagayu angin. Iya, rasakeun ye. Para mitra anu mulia, luar biasa keunana para wargi sadaya. Eta ilmu anu ditujukeun ka Mang Lendra, tapi Mang Lendra para wargi sadaya manehna ge gancang atuh ngawatak ilmuna deui. Angin anu ngaguru handaruan teh kontan malik deui para wargi. Harita teh nyaeta ka Kipatih Wirabangsa aneh luar biasa kalah ka malik. Geus kitu tuluy ya Mang Lendra anu kalebutna Raden Jakabantangin ngawatak ilmuna bari ngacungkeun leungeunna harita keneh rasakeun siapa di sakali deui. Yeuh rasakeun sakali deui. Aduh, nyan. Andika hebring luar biasa dulu. Andika hebring luar biasa. Boga ilmu, bener-bener Andika ngawatak ilmu nu disebut ngagayuh angin. Tapi kaula moal eleh kitu bae. Hayu ayeuna urang diadu pada ngadu ilmu dina kadugalan deui. Geus kitu Kipatih Wirabangsa maju ka hareup para wargi sadaya. Memang manehna ngagunakeun ilmu kadugalanana rek nyerang ka Raden Jakabantangin. Harita teh para wargi anu kasebut Mang Lendra teh meniput-put eta teungeulan-teungeulan anu memang harita diserangkeun ka Raden Jakabantangin. Tapi nya kitu para wargi menang sababaraha gebragan eta tarung antara Raden Jakabantangin jeung Kipatih Wirabangsa anu antukna mah lila-lila para wargi sadaya. Kipatih Wirabangsa lila-lila mah kateter ku gerakan-gerakanana nyaeta nu disebut Mang Lendra nu dieusian ku Raden Jakabantangin. Geus kitu para wargi sadaya harita Mang Lendra ngangkat deui leungeunna ka luhur, tuluy manehna ngawatak ilmu bari mundur katukan. Geus kitu eta leungeun dihareukan diserangkeun ka hareup ti kajauhan ngawatak ilmu gelap ngampar. Yu rasakeun sia yeuh serangan aing. Rasakeun. Aduh.
kurang ajar siap. Kurang ajar Andika. Ulah tarik-tarik teuing rangka kami teh deuleu. Aduh. Ceki Patih Wirabangsa bari aduh-aduhan. Sabab geus kabeunangan sababaraha kali anu tungtungna ilmu gelap ngampar dikaluarkeun cenah para mitra ku Mang Lendra alias Raden Jakabantangin teh. Manehna kacida kagetna sabab teu nyangka pamangbisa Lendra atawa nu disangka Raden Jakabantangin teh sakitu gagah perkasana para mitra. Padahal ceuk itungan mah pangabisa meureun mangabisa anak moal ngaluhuran nu jadi bapa. Kapan bareto mah waktu adu hareupan jeung Patih Walang Seugeu nyaeta bapana Raden Jakabantangin bisa gedeg cenah para wargi eueuh nu eleh eueuh nu meunang 40 poe 40 peuting eueuh anu unggul eueuh nu kasoran tapi naha atuh ari ayeuna sababara geprakan ge manehna geus kabeunangan para wargi sadaya. Para mitra anu mulia atuh harita teh para wargi sadaya. Sanggeus kasoran sababara geprakan adina cenah ulin harita teh tarung antara Mang Lendra anu eusina sabenerna Raden Jakabantangin jeung Ki Patih Wirabangsa. Mang Lendra narima harewos cenah harita teh ti Raden Jakabantangin. Sabada menang narima harewos terus Mang Lendra nyarita deui nu ditujulkeun ka Ki Patih cenah para mitra sadaya. Ka Ki Patih Wirabangsa teh ngomongna kieu, Ki Patih Wirabangsa, nya perlu henteu ye Raden Jakabantangin jeung kaula ngaluarkeun ilmu sejena. Ye, loba keneh geuleuh. Aya tilu telebug deui ilmu kami. Lamun rek dikaluarkeun ayeuna, perlu henteu diketurukan ye. Cekera Mang Lendra para mitra sadaya. Bari awak narek narajang ka Patih Wirabangsa. Nyaeta para mitra ku ilmu anu kacida hebatna cenah. Aduh, teu kudu. Teu. Bari nyebut henteu teh para mitra leungeun dikahareupkeun. Aing percaya ayeuna mah. Kenapa nggak bisa Andika? Eureun. Ayu Andika rek dianter ku kaula nepungan Ki Ajali. Ceuk Ki Patih Wirabangsa bari harita undur-unduran jeung pakupisna harita teh para mitra sadaya nitah eureun kana serangan-serangan Mang Lendra. Tur ari geus manehna taluk mah Mang Lendra ge ngeuneureunkeun panarajangna. Jadi geus ieu talung teh Mangus kaula ngarasa taak. Kaula taluk. Tah, ulantara janji kaula. Di negeri Pulau Majeti, janji kudu ditedunan. Janji kaula Andika bakar dianterkeun ka Ki Ajali. Ayo nama. Para wargi anu mulia. Sanggeus Ki Patih Wirabangsa ngaku taluk mah. Atu manehna antukna nganterkeun Mang Lendra muru ka tempat di mana Ki Ajali ayana. Tetela para mitra Ki Ajali teh aya di Pulau Majeti keur narima hukuman. Sakujur awakna dibakutek ku rantai wajah. Awakna rangkebong bibirna gararing. Malah mah para mitra waktu Mang Lendra datang nu dipenta teh cai da cenah geus mulan malen teu dibere nginum. Mang Lendra para mitra sadaya atuh tuluy nyarita deui. Waduh. Mangga mulan malen. Heeh. Da Ki Ajali teh cilakanya kakara saminggu lain. Ceuk Mang Lendra. Wah. Da beda hitungan di alam manusia jeung di dieu mah deuleu. Beda hitungan anak siap. Bising teu nyaho.
Terus mulan malen di dia malilana dulu itu. Jadi hitungan beda gitu nu matak oge. Jika harita teh para mitra sadaya Kipatih Wirabangsa. Jadi di dia teh alam naon atuh kasebutna. Pakai beda hitungan. Jadi kami mah saminggu teh 7 poe. Hari 7 poe tehnya dina sapoena aya 24 jam. Kitu tah. Jadi lamun 7 poe saminggu. Lamun sabulan 30 poe. Kitu. Tah lamun satahun aya 12 bulan. Nah aneh teuing aya di kami ngan sababaraha minggu. Aya di dia bulan malen. Bet araneh teuing kami mah. Ayuh, tah ieu nu jadi aneh teh ieu. Para mitra sadaya. Di omongan kitu Kipatih Wirabangsa. Harita teh teu nemalan. Kajeun atuh ai mumul nemalan malah. Nganu penting mah bebaskeun atuh Ki Ajali ieu. Ceuk Mang Lendra. Ulah dumeh Andika bisa meruhkeun kaula. Andika bisa kitu bae ngarempak hukum nu aya di ieu. Omong Kipatih Wirabangsa. Mang Rendra rada molotot dumeh Kipatih Wirabangsa. Jiga nu bahula kana kahayangna para wargi sadaya. Harita ge ningali Mang Lendra morotot samodel kitu. Kipatih Wirabangsa nyarita deui. Wah, bisa bae Andika maehan kaula. Ya puguh Andika boga ilmu nu pinunyut. Boga ilmu nu kacija luhurna. Boga ilmu manggulang-mangguling. Ngan sanajan kaula pae. Hukum di Pulau Macet moal bisa robah deuleu. Kitu nu matak oge deuleu Kisila. Ceuk Kipatih Wirabangsa. Lain atuh ieu mah kieu we kami marek nanya ieu nya ka anjeun Patih. Naon sababna ieu? Jeung naon kasalahan Ki Ajali teh? Nepikeun ka dihukum sakieu beratna atuh. Jadi hukuman teh kudu adil sagala-gala ge. Kasalahan anu kumaha? Hukuman anu kumaha? Kudu dibedakeun atuh. Heuh, jalma nu maling hayam jeung jalma nu korupsi gede kudu dibedakeun. Ulah disaruakeun ieu mah. Jalma nu maling hayam jeung jalma nu narasa beda. Kitu tak tage. Jalma nu maling hayam jeung jalma anu maling ieu sapi beda hukumanana. Cing atuh kami marek nanya we ka anjing ieu. Ceuk Mang Lendra. Rek ngasongkeun cai nu disiuk tina gentong para mitra sadaya. Wah, si Ajali geus ngarempak hukum. Nya eta geus ngaruksak Pulau Macet. Manehna geus upaya hayang nyaatkeun ieu ranca. Teu cukup ku kitu bae. Sabab manehna geus ganggu jeung geus aniaya ka pangeusi ranca. Sakura nu kapanggih ku manehna. Pangeusi ranca dianiaya. Dipaehan bari teu karasa dosana. Eta kacehatan pang badag-badagna. Eta kacehatan pang gede-gedena. Nyaeta kahiji geus ngaruksak alam. Kadua geus ngaruksak pangehirup-hirupan. Ngaruksak kahirupan pangeusi ieu nagara. Eta sabenerna kasalahan Ki Ajali. Ceuk Kipatih Wirabangsa para mitra sadaya. Adu renyom antara Mang Lendra jeung Kipatih Wirabangsa. Para wargi kaum dangu. Harita para mitra sadaya atuh. Barang harita teh ngajelaskeun nyaeta Kipatih Wirabangsa naon kasalahan anak Ki Ajali. Tuluy Mang Lendra ngajawab. Sabenerna mah kieu ye Patih nya ye. Waduh. Kena kaula geus eleh ku Andika. Nyebut ka kaula ge nyebutkeun tetih wungkul. Mun sakalian we atuh jelas Patih kitu. Ieu mah mani jiga naon. Ngomong ke kaula sebut tih we wungkul. Hihi, ati tina naon tih lah. Soal eta mah
ngaran ge kan saukur ieu lah ngaran. Teu naon atuh pokona mah. Teh mah kieu we teh ieu nya pokona mah ieu kukula dijelaskeun ieu. Kaula rek ngajelaskeun ka Andika ieu teh. Sabenerna Ki Ajali mah ukur dharma nampa parentah kitu pang-pangna mah. Lamun Andika hayang nyaho mah sing nyaho. Cek Mang Lendra. Rek ngasaungkeun cai kaki Ajali ngan dihalangan ku Patih Wirabangsa. Wah, montong gua ka dibere cai deuleu. Manehanana kudu ngarasakeun kumaha balukarna lamun cai di mana-mana saat. Nah manehna bisa nginum ari hanaang atawa henteu. Da ieu nu kudu karasa ku manehna deuleu. Patih Wirabangsa tapi Mang Lendra keukeuh maksa mere cai. Atuh Ki Ajali meuni lelegukan nikmateun pisan. Geus kitu Ki Ajali teurab meuni ngeureuleu cenah para mitra. Meuni eureuleu cenah teurabna ge bakat ku ngarasa seger nginum cai harita teh. Si Ajali geus nampa cai. Tapi sanyana eta teh teu sah. Sabab manehna pan geus dosa hayang nyaatkeun cai deuleu. Cek Patih Wirabangsa deui para wargi ngajelaskeun harita. Ih kieu cakuk ceuk kaula ge nya tih nya ye pokona mah sing percaya we ka kaula ayeuna mah. Kieu sabenerna kudu dijelaskeun mah ye. Ki Ajali mah ukur dharma ngalaksanakeun parentah kitu. Jadi aya tugas tinu leuwih luhur deui kitu. Mun kudu dijelaskeun mah. Lain ieu teh lain kahayangna si Ajali lain. Tah kitu. Tapi nu diparentah jeung nu marentah tetep kudu nyaho kana lilinggeran deuleu. Sabab mun teu kitu akibatna bisa jadi salah. Tah kitu deuleu nya. Jadi nu marentah boh nu diparentah tetep bakal dianggap salah. Kitu deuleu. Cek Ki Patih Wirabangsa tandes. Mang Lendra teu hayang parerea omong sabab nu utamana mah hayang ngajait Ki Ajali ulah jiga kawas cenah para mitra kawas kieu model ayeuna. Ayeuna mah kieu we tih lah pokona mah. Daek teu daek ieu Ki Ajali kudu dibebaskeun ayeuna keneh. Sok we kitu. Cek Mang Lendra, teu bisa. Hukum ulah dirempak di negara. Patih ngarasa aya nu mantuan teh dina pangabisa. Omong Ki Patih ngarasa aya nu mantuan dina pangabisa. Mang Lendra geus nyuruntuh deui. Hayang ngahampul Patih Wirabangsa. Atuh ka Patih Wirabangsa geus peureum tumamprak kana kadar. Da geus eces moal bisa ngalawan. Ngan bae sameme geprak kana ceuli Mang Lendra aya nu nyarita. Nyao si aing mah moal mantua. Ulah kena tadi sia tambah kasakten. Babari pisan sia teh ngaluarkeun amarah geuning. Cek sora jaka bantangin para mitra sadaya. Nah make moal mantuan. Geus eces kami teh deuk melan kabeneran tuh Ki Ajali kudu ditulungan. Cek Mang Lendra deui para mitra jero hatena. Aing teu bisa mantuan. Sabab Ki Ajali geus ngarempak pantrang. Nyaeta ganggu ka sasamahiru. Omong sora jaka bantangin. Atuh geus kitu mah leles para mitra leungeun Mang Lendra ngulapes. Nu tadina rek ngahampol Patih Wirabangsa teh jadi tetu. Para wargi kaum dangu. Kumaha atuh para mitra sabada kajadian kitu harita teh. Sabada kajadian kitu tapi Patih Wirabangsa kulantaran harita cenah katinggalina geuninganan eta cenah nu kasebut jaka bantangin teu tulus nyerang manehna. Ki Patih kalah kanyarita. Oh, syukur.
syukur adika eling kana aturan hirup. Hukum maha bae oge hukum nuker lumaku mah teu bisa dilawan. Kudu meh andika boga pangabisa. Hukum tetep kudu dijalankeun. Kitu tak bising teu nyaho. Lantaran atuh nagara bisa jadi kuat. Nagara bisa jadi subur makmur lamun hukum ditanjeurkeun sakumaha kuduna. Hukum teu bisa dirobah kunu boga kawasa di ieu tempat. Hukum teu bisa dirobah kudunya barana. Hukum tetap hukum kudu ditanjeurkeun. Sok sanajan boga pangarti manggulang-mangguling, hukum teu bisa dirobah deuleu. Cek Ki Patih Wirabangsa, Ari Manglendra memesem we cenah para mitra. Ari cek pikir Patih Wirabangsa mada salah sangka atuh. Disangka nama cenah Manglendra manehna teu tulus ngahampol teh alata nurut kana ucap-ucapan Ki Patih. Kumaha tuh? Jadi tetep Ki Ajali moal bisa dibebaskeunnya? Cek Manglendra masih keneh panasaran para mitra. Ngan samemeh dijawab ku Ki Patih Wirabangsa. Ki Ajali ngilu nyarita. Keun bae. Montong mikiran kami. Kami mah kuat dia. Ya. Kami mah muah bisa dijahit. Kami mah geus ribu. Kami mah montong ditulungan. Kami mah geus teu bisa dijahit. Montong mikiran kami. Pikiran we diri sorangan. Salametkeun diri sorangan. Cek Ki Ajali. Nah, make teu bisa dijahit. Cek Manglendra. Atuh berabat we Ki Ajali nerangkeun yen sabenerna manehna geus nepi kana titis tulisna geus pindah ti alam dunya. Maksudnya Ki Ajali teh geus maot? Cek Manglendra. Atuh Ki Ajali para mitra unggeuk manehna nganyak. Jadi nu aya hareupeun kami teh ukur lembutanana merempunya. Cek Manglendra deui. Atuh pikeun ka sakitu kalina Ki Ajali ge unggeuk nganyak. Waktosna see para mitra sadaya.